Imam Hanafi teh kapan kadatangan ku muridna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon maksud kula ieu teh ka dieu mama minta doana. Kunaon? Kula boga kalengitan di imah teh. Naon? Kalengitan emas, mangkaning eta emas teh jualeun. Masyaallah. Kula minta doana. Geus, ulah sia-sia tahajud. Tahajud. Ya, insyaallah geus. Henteu bacana kula mah minta jampen tahajud ceuk Imam Hanafi geus insyaallah. Hayu geus. Tanggung jawab mama aya ge. Sholli salat tahajud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak eta di mana? Kita keke ditendena di mana? Sapeting teh can kapanggih. Tahajud deh Allahu akbar. Hari teh kan di pasar, haju kan di bawah. Haju ke mana? Gara dua peting, sholli salat tahajud Allahu akbar. Mimiti buka tadi dinya dibukanya. Oh bener, orang di luhur lamarinu itu, masya Allah, gegeraan bae cenah, likum. Iya, alhamdulillah, isuk-isuk gegeraan bae, kapanggih kan, cek Imam Hanafi, alhamdulillah, kapanggih, mana, tayi barangna, maka tuh tahajud, kadi itu nanti tahajud, nggak berarti itu orang leungit naon baik, ku tahajud mah kapanggih, dan sholatna belor. Asal sholat behaju bae ka pada daratang kabeh tadi ka jarum-jarum potong aya. Masya Allah.